Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Idiarto sareng Yayan Suryana dina acara Warta Sunda. Warta anu bade didugikeun nyaeta masalah runtan waya di Pasar Gimbal. Anu kaayana di Pasar Gimbal, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pasar Gimbal Mangunjaya, Senin 21 Januari 2018. Tos dipadetan ku sampah. Sampah barudak teh tos aya di mana-mana, sapertos ciki sareng tilas jajanan sajabana. Bakal seueur teuing sampah di Pasar Gimbal ku ibu-ibu sareng ku bapak-bapana teh sok dikumpulkeun cenah mah lamun unggal dinten Ahad teh sok aya tukang sampah anu nyanakan sampah eta. Teras dipeuceuna ka pembuangan sampah anu tempatna di daerah Cikeong Mangunjaya. Warta anu tiasa didugikeun ku simkuring Idiarto sareng Yayan Suryana dina acara Warta Sunda. Breaking news. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.